dicaritakeun aya hiji lalaki di tanah Pasundan anu ngaranna Kabayan. Si Kabayan bogoh ka awewe aranna Nyi Iteung. Maranehna saling bogoh, tapi si Kabayan teh henteu disatujuan ku kolot si Iteung. Kenca ti geus rea cara anu dilakukeun Kabayan pikeun ngaluluhkeun si Ambu jeung si Abah. Nepi ka hiji mangsa, si Iteung nyamperkeun si Kabayan anu keur di sawah. Akang! Oi! Akang, Naon Iteung? Akang, iraha Akang ngalamar Iteung? Teung. Lain Akang bu ngalamar Iteung, kan Iteung apa kumaha sikap Abah ka Akang jeung si Ambu. Padahal Iteung nu ek nikahna oge, make ek ngajodohkeun Iteung ka si Juned sagala. Kumaha ieu Akang? Iteung teh embung ditikahkeun selain ka Akang. Heuleuh, si Abah kacida-cida teuing atuh nikahkeun mawar bodas ka si Iteung. Kajelema kos si Juned. Benerna mah, si Abah mikir, yen manehna geus kolot, huwis geus di mana-mana, hundu geus laleuleus. Erek oge si Abah narima kaputusan anak hiji-hijina. Jeung istirahat ngadaguan kareta hejo. Hus Akang jempet tong tarik-tarik sok paduwe aya ngomong teh bisi kadenging. Beuki naon Kabayan? Hah? Beuki naon? Ampun, lepaskeun. Kenalan maneh duaan di si Iteung, balik ngomongkeun kuring sagala. Iteung balik maneh, di imah si Juned. Embung Abah, Iteung teh embung ditikahkeun jeung Kang Juned. Iteung bogohna ka Kang Kabayan. Naon maneh Iteung sadarnya si Kabayan teh jalma malara teu pantes jeung maneh. Maneh keuring Kabayannya kudu ngaca hayang jeung anak kuring mah. Olo-olo si Ambu, sakumahin aku kuring dia mata Ambu. Kabayan bogoh ka anak Ambu. Kabayan bakal ngabahagiakeun anak Abah jeung Ambu. Maneh boga naon? Wawanian bogoh ka anak kuring. Abah tega ka Iteung. Abah teu karunya ka Iteung. Bogohna Iteung ka Kang Kabayan teh lain tina duitna. Halah Kabayan maneh bawa-bawa melet si Iteung sugan, melet di mana maneh? Astagfirullah Ambu. Enggak sayu orang balik, duduan wae di sebar kokok. Ayo. Iteung! Mulai tidinya, hirup si Kabayan berubah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Penampilanna oge beda, jeung manehna kapikiran omongan si Ambuh pikeun melet si Iteung. Akhirna Kabayan datang ka Mbah Dukun pikeun melet si Abah jeung si Ambu ambeh ngarestuan hubunganna jeung Nyi Iteung. Jadi maneh hayang si Abah jeung si Ambu ngarestuan hubungan maneh jeung si Iteung. Nyaki, kuring hayang si Abah jeung si Ambu jadi bager ka kuring, jeung narima kuring jadi mantu. Tenang, maneh teu salah datang ka dieu, naon wae masalahna bisa dibereskeun. Ngan aya syarat-syaratna. Nu kahiji syaratna maneh kudu mandi kembang 7 rupa. Nu kadua maneh kudu nyiapkeun 2 hulu anak ayam. Jeung nu katilu tiap malam minggu maneh kudu nyiapkeun sasajen nu isina ale-ale rasa jeruk, wafer, nabati jeung kolobotna. Isukan syarat-syaratna kudu geus dilakonan. Jeung hiji deui syarat nu penting pisan nyaeta duit. Siap. Sanggeus balik ti dukun, si Kabayan sasarean di imah. Sambari ngalamun bari jeung teu lila manehna kasarean. Dina sarena, si Kabayan ngimpi paeh. Suasana anu beuki tegang, ujug-ujug muncul sareng sora-sora mistis jeung sora-sora malaikat menggema dina tiiseun. Ujungna sare ieu mah. Kabayan, hudang. Hah? Di mana ieu? Poe, eungap, ari kuring geus paeh ieu teh. Hai Bani Adam, man bro buka. Hah? Dibuka? Dibukana naonan? Saha Rasul jeung naon kitab maneh? Jawab. Hah? Kitab, Rasul, duka, kuring nyawana oge, kikieuan. Durhaka maneh Kabayan, maneh geus jauh tina agama maneh, ngarobah ngan saukur bogoh,
salila maneh hirup mare ngagunakeun bibir maneh keur ngomongkeun indung Bapa. Ngalengkah ka tempat-tempat anu haram jeung data ka mbah dukun. Hatena kotor jeung niat ngelet indung Bapa. Ayeuna bibir maneh bakal kakonci, maneh moal bisa ngabohong tina sagala anu geus dilakukeun. Rasakeun babalasana. Ampun, ampun, Iteung. Aya naon ieu? Ambu jeung abah teh bade ngeta hampura ka maneh teh. Kamari-kamari tos menina maneh. Ketipu, padahal mah boga pemajikan tilu, abah eres ka maneh kabayan. Hampura abah. Ayeuna mah ku abah jeung ku ambu. Hanes tuan maneh kawinan jeung si Iteung, asal sifat maneh leuwih hade deui. Abah bener. Nyatos kitu mun kitu bener mah kabayan rek ngarubah sifat kabayan. Kabayan. Si Iteung soalna keukeuh hayang ka maneh. Abah bener. Heeh. Aya naon ieu kabayan? Mana janji maneh? Ki urang teh jadi ek melihat si abah teh kuring ek tobat. Naon? Tong sok main-main kabayan, janji yang berjanji. Naon nih kabayan? Ieu si kabayan teh geus aya niatan rek ngelet si abah anu Abah, hampura abah. Kabayan abahan ayeuna mah tapi kabayan teh tos tobat. Beng direstuan ku abah. Astagfirullah kabayan. Oi, yo masa. Kenaon maneh duaan si Iteung? Kenaon maneh duaan si Iteung? Bari ngomongkeun kuring sagala. Iteung, balik maneh. Di imah si Juneh. Naon maneh Iteung? Si kabayan teh teu pantes jeung maneh. Maneh keding. Nya kudu ngaca hayang anak aku mah. Ngomong naon maneh Iteung? Si kabayan teh jelema malarat teu pantes jeung maneh. Maneh penyadarnya maneh teh. Iteung. Oh my god, Iteung. Durhaka maneh kabayan. Maneh apa? Hah? Kitab, Rasul, duka, kuring nyaho oge, pikiran. Hah? Ampun, Iteung. Gimana ieu? Poe, beungeut, ari kuring geus pae ieu teh. Dilapakan. haha. Jadi maneh hayang si abah jeung si ambu ngerestuan hubungan maneh jeung si Iteung. Iteung, ya Allah. Lain datang pengalaman Iteung, kan Iteung apa aku masih gak apa-apa. Ya Masya Allah. Apa? Ya.